Para jamaah sadayana sami hadir di tempat mudah-mudahan alam pradosa ditetapkan iman Islam, panjangkan umur, jasmani rohani, perbaikan rezeki, tidak menacungkan awak dengan manfaat karena mudah-mudahan para jamaah sadayana alhamdulillah puting ayeuna malam Senin, malam yang sangat bahagia. Oke, malam yang sangat mulia. Sebab malam Senin adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu yakin hawa sholawat tadi. Alhamdulillah aku biasa hadir. Masa ikan rutin, tujuan, aku kurang hadir lagi. Salah selama kan kami penting di dalam Cirebon. Ke Arjawinangun. Di Cirebon di Arjawinangun panggilan dulu tidak jauh-jauh dah. Mudah-mudahan hadir orang di tempat kalau penting karena cinta orang kadang di Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tahu di tempat bahwa di tempat di saksi dia kiamah orang pernah hadir tempat sholawat tanda cinta kakang di Nabi Muhammad. Alat dunia sedinya bang ibu pelang tenda gitu mau biang kena tenda mau sesa oh menerima putihnya NKRI harga mati bener tapi timnas taleh oke lah sedihnya Kiai nggak dukung bola lain nggak dukung bola ini mah harga di Indonesia ayo para jamaah sadayana kurang ditulungan ku Allah subhanahu wa ta'ala penting ieu ditakdirkeun dinasibkeun hadir sholawat di tempat ieu sebab tekap sakabeh jama diberi hidayah ku Allah resep kana sholawat terus teh ari rezeki mah nyatu kabeh jadi berek ulah jelema sato aya rezekian bener teh sakitu sato nu tarangan ka Allah taala ulah sato anu teu cekasana sato ngomong ngomong jadi masalah rezeki mah tong sieun ngomong nu leutik aya rezekina kanyut budak rezekina ngomong tapi masalah sholawat teh di ulung di tempat ieu teh sakabeh jelema dibere ka Allah makana urang syukur ka Allah penting ayeuna urang dinasibkeun hadir di tempat ieu menghadiri hawa sholawat alhamdulillah. Ingat para jamaah sadayana cek dina kitab Kifayatul Atqiyah karangan Syekh Nawawi Kifayatul Atqiyah ala Thariqatil Auliya intinya aya keterangan ieu la mu'ina illallah wala dalila illa Rasulullah wala zada illa taqwa walal amal illa sabra ilaihi teu aya nu bisa nulungan angin Allah subhanahu wa ta'ala kabeh ge pitulung Allah kiai jadi kiai pitulung Allah nu beunghar jadi nu beunghar pitulung Allah pejabat jadi pejabat pitulung Allah urang bisa ibadah pitulung Allah ulah diaku akan rajin amat sholat, akan rajin amat ibadah tahajud dengan penting pitulung Allah. Kudu kitu. Akan rajin amat sholat atuh heuh aing mah
surga. Sia anak kamu supaya. Lah di aku itu Allah sadayana oke lah. Masya Allah. Kurang alhamdulillah di guru-guru orang di beret ilmu itu Allah. Guru orang di guru nade kan itu nanti sahabat di Rasulullah. Dia para jamaah sadayana di Rasulullah. Ditulung sadayana kita Allah. Aku kurang. Hati di hati. Kurang tinggal kieu saya bisa ieu ditulung Allah, saya bisa ieu ditulung Allah, bisa maca sholawat ke ditulung Allah. Sing yakin kadinya. Jadi moal aya nu bisa dulungan amin Allah Subhanahu wa taala. Hakikatna ye kabeh oge urang teh ditakdirkeun ku Allah bener teh. Makana segala sesuatu jangan menghilangkan Tuhan. Tong ngaleungitkeun Allah. Urang diberi rasa cinta ka Kanjeng Nabi ku Allah ditulung Allah. Sebab tu kabeh tidak mabuk rasa cinta kan Nabi. Tapi ia ditulung Allah. Benar tuh. Bunga orang diberi rasa cinta bunga. Isi ingat dan cinta itu anugerah yang sangat hebat. Benar tuh. Sesuatu di dunia tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan cinta. Benar rumah tangga bunga anak cinta. Makanya lamun neangan pamajikan kalu bogoh. Kudu kalu bogoh. Rugi kawin kalau teu bogoh mah rugi. Mato balakum teh awen urang bogoh. Lamun geus jadi pamajikan mah eueuh bogoh teh. Makana neangan pamajikan kudu kanu bogoh. Kudu kanu bogoh. Bener teu? Lamun boga pamajikan teu bogoh rugi. Geus jadi pamajikan mah ngalawan heueuh bogoh teu rugi. Ya kana nu bogoh makana cinta mah beres, indah. Nyatu jeung laut tadi indah. Bener teu? Kan sing ingat tadi saya ulah sampai menghilangkan takdir Allah. Lama aya awe nanya kenapa sayang sama aku? Kenapa? Jangan dijawab lagi karena kamu cantik, kamu baheno, kamu ngontok. Beuh sing cek awe teh kieu gimana kalau suatu saat aku begeng? Lalu aku swing? Apakah akan tetap cinta? Itu riwes yang ngajawab. Kenapa cinta sama aku? Oh karena kamu sangat menawan, kamu berakhlak, kamu sopan, kamu lugu, kamu hilir. Ulah gitu deh. Besingan awena kayak ngajawab dia. Gimana kalau suatu saat aku berubah, aku adat-adatan? Lalu aku amuk-amukan dan aku sesengor. Apakah akan tetap cinta? Jawabnya kumaha? Kenapa cinta sama aku? Jawabnya apalah yang hendak dikata, suratan takdir sudah berlaku. Bawa takdir. Terus, baik suatu saat orang berubah, tebogoh kamaina ani mah berubah cinta anak takdir. Takdir. Saya jelema ngomong gitunya. Aisyah kalau sih musuh baik. Kamu ngajak takdir Kang cabok. Takdir. Kembali ke tadi, la mu'ina illallah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Orang minta ditulung oleh Allah. Makanya orang sok baca dengan Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngungkul ka Gusti abdi ibadah jeung ngungkul ka Gusti abdi nyuhunkeun pertulungan.